Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan si laris manis pertama orang teh ya. Pertama orang jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Kumanya ya nak. Ya gerona. Nang ning nang asoy. Asoy, ya biasa aja tuh anu. Ranginang. Atut. Ranginang. Ya tuh nah ini ke rumah. Nang ning nang asai. Halus kenalan. Nang ning nang asai. Tangga sakia. Asai. Nang ning nang asai. Dong tawaran nganyuk kena. Cek, mana jualan? Cek, mana teh? Jualan? Henteu kecil. Mana tuh? Ieu pamer kerupuk. Pamer. Pamer. Sebentar rek merek kerupuk cing nempo. Jualan meureun. Henteu kecil nih urang modal 500. Geus atuh pamer mah ku urang jual. Ka ditu kata bangga. Orang ieu urang olahraga we tuh kecil olahraga urang teh ieu anak kepuasan teh kudu aktivitas. Dari pamer ti saha? Sanu mere atuh nu mere. Pamer, dek pamer. Oh, berarti nang meuli. Ini nang mese. Meureunna mana teh meureunna aja pamer ka dieu, mana tepok ku urang da cek mas bisi hayangeun. Nah, itu urang teh bener. Oh, bae atuh, urang main ka ieu. Itu aku kecil nih urang teh mending dangkel barang. Bisa ka di motor. Tuh gajah atuh kecil rek naon pilihan. Cek ieu jualan maneh. Kita kecil Terus naon? pamer. Lah yang menerimanya pamer nih sabar-sabar kekeleuyeungan sakampung nanaonna. Minta tuh urang ngasaan. Tahu betul sampai tengenah. Itu tengenah. Nih, ieu tah rasana teh kawaros. Itu lain kecil imah wortel disik-sikan eta mah urasaan. Bae atuh bangun. Aja dulu mah ini mana tengenah teh. Ieu teh geunah cenah kerupuk. Beda ieu. Heuh ieu mah Woi, geuleuh. atuh bae ranginang urang mah. Ieu mah kerupuk kiripik kulit kayu. Nuhun. Cenah ieu. Tong gajah tuh eta mah jualan gajah. Jualan. Ya, cek urang oge. Mana sok ngabobodo atuh? Heeh kecil urang teh jualan. Sok atuh ku urang cek pantes nang ngaliwat ka dieu. Cek hayu bisa milih. Poho abdi teh hilap manawi teh teu araya. Oh gitu cek bulan puasa ieu teh maneh geuring ku saha diurus ku urang. Mending mesti emang dah. Nah, sok maneh teh kudu inget kana kebaikan urang. Tong iya we Iya we ngeunah pisan kecil. Ngeunah kecil itu warna-warni rasa pandan, rasa durian, rasa strawberry. Oh, apaan ari rek nganyuk mah? Nganyuk. Rek meuli mah bebas atuh kumaha meuli. Sok dia kan urang milih. Maneh kudu ingat sok. Tiga pun maneh geuring sama diurus deui kok aing mah. Beneran meuli. Heeh, oke heula sok ka dieu. Sok apa eta ka digeuneuh jajan deui urang teh. Yuk tawarkeun deui sing bener. Maneh mah sok kitu goreng HP ka urang teh. Awas ya mun maneh geuring poe madeg. Diangkat depan urang jualan deui. Sok ngesiap sana ngomong wae atuh mun beurang. Wah, sok. Nang ning nang asal. Kudu kumaha urang teh kudu seurik banget. Sari atuh. Cai mas, ada dia kerupuk. Cek dagang. Kadi atuh ka dieu. Ai dagang mah sok tawaran. Syukurnya mi aya kemajuan tahun ayeuna mah geuningan. Dagang naon ieu teh, Cek? Mohon sok atuh ceu abi dagang bulian, acena bulian. Erek Oh, bulian, atuh sok bulian ceu. Cek ge ieu boga duit, urang teh ladang buru. Bisa. Isi sartir. Beli. Lu ngomong ka tadi atuh aing teh kudu drama heula. Heuh, da maneh
atuh meni mana buru hate pisan ka urang teh. Udah biasa nak kitu semua atuh. Sok cek, ayo mah 8.000-an cek bae murahkeun kurang. Oh 8.000. Heeh, sakit lah. Baiklah 10. Ah. Ya. Alhamdulillah ya Allah. 15.000. 15.000. 17. Alhamdulillah ya Allah. Hah? 52. Kan seberapa tadi teh? 15.000. Heeh, 35. Ini 17 kan 17 jelas. Oleh bayar lah. Baik, urang jadi 35 kan 2. 35 2. Ih, Mana tuh 5 2. itu. Sok coba lu 15 kan 30. Urang bagus ya 35 2. Ini sabaraha ieu? Ini sabaraha ieu? Iya mah. Balado. Balado mah mahal cek. Sabaraha? Baik kemana mah 15.000 kan. 12.020. Biar dia mah Toh, gue enggak tuh cek kalau pakai isi dan batu di batu hayangin sakit we cek. Nes. bae we atuh meuni jeung nu komen. Jang batu dong. Kemudian jang batu. Karunya batu disayangin sok. Itu sabaraha? 25, 20. 20 berarti 55. Dia salapan, berarti kita terima lagi sih. Heeh, caranya Asap. cara ditanya. Heeh. Ieu urang sok sama. Alhamdulillah ya Allah. Karek awat, karek turun ti imah teh gini aya ceu imah kumeuli. Benernya hate jelema mah teh bisa, jeung pikiran jelema teh bisa diprediksi, teh bisa ditebak gitu. Berarti urang teh mah berprasangka buruk mulanya ka jelema teh heueuh geuningan ceu imah jadi Ya, cek. Ya, kurang pohonnya. sok ka gece di. Gece nuhun nya gece ya. Ya. Kena terima. Iya mah. Kumaha hitung di ditu nya. Hitung di ditu ulah di dieu, ulah di dieu kepeul. Mun aya lewisna kop mere urang teu duit. Gece nuhun pisan katanya ya Allah. Haris. Ya Allah. Didoakeun sing payu. Amin gece, ayo nya gece. Ah, nuhun. Kok mun aya lewisna jeung maneh. Alhamdulillah ya Allah. Seimas. Tuh, kita tilu aja sih mas opat kita nama. Oh udah. Ini sebentar sih. Astagfirullahaladzim lah, mana receh hukum. Kena 25.000 nak saeutik pisan. 2, 3, 4, 5. Nah 5.000 berarti hutang pun kena 10 nak. Seimas nih. Baca. Gua pokoknya nah. Sok rek duaan sorangan atau sorangan. Ini gua sorangan bae, mana bae guru. Sok, urang sorangan heuh. Ini tahu tarik teh mana? Ieu, tarik ka kitu lah. Nah. Tahan atuh mana terangka. Tuh we mana teh? Dia urang mana rokat sekarang. Nah. Sama enggak? Sangka tuh di dalam pengalaman. Yo. Nah. Nono ya euy. Oke, jauh we. Ini aneh, pasti lo ngajak yuk.
Bensinor teh kenaon cenah. Bensinor. Hah? Mah tarang adanya itu tinggalin nu ngajak. Ini kalau TV teh meningkat cida. Nih atuh maneh nu aneh abi nu raja TV ngoream nih puasa kan. Teh malan heula sia teh tinggali karunya nungguan meni molor we puasa teh maker atuh. Sok buru tuh itu tinggalin nungguan. Aneh maneh aneh. Mana atuh nih mal amang abi maneh. Nih moal amang cenah tuh. Rasanya. Mana mah kitu sia kok maturan siang ke. Barudak di dia we ulina. Ieu ka aju TV teh sebenarnya cenurna tah. Nih mama nih malah tita ka dieu. Sok atuh ka dieu. Itu tidak kaditu cenah. Ayo atuh nonton TV. Karunya ai mane tingali. Terus ngajak ka dieu. Sok barudak tak ulina di dieu nya. Nyawa. Wah tutupan. Aha, atuh tutupan. Nih, tau we tong ngomong sa aing. Baya tuh nih yang ngeunaheun. Tong garaneng tong hareureuy wae tah aju TV nya sekenor. Nyawa. Wah ka dapur heula. Nih aya abi tempatnya di mana atuh? Nih. Nih marane atuh cicing nih itu keral aja itu nih. Bisa ti kawangan tuh bantalna, marane sare hari abi rek ieu ngajanteng sorangan. Banyak. Bae atuh tong goler mana. Ya Allah ya Robbina, kunaon cai eta? Tiu! Tiu! Kerupuk! Mana cenah? Cek! Baru ya kerupuk jang lebarannya. Nanging nang ngasai. Cuk. Ini masih ka dieu. Oh. Dagang naon maneh? Oh iya, beulian dagangan orang. Ya urang dagang kerupuk. Tuh. Ranginang. Tuh segala aya, Cek. Hah? Iya. Aduh, tang boga duit mah ieu mah tinggal jago oge san payu, can garing. Udah nganyuk. Atau til meni maneh teh meni tong dianyuk, meni karege pertama dagang aing teh can menang bati-bati acan. Nih. Tayu jual atuh, jagong. Wah, aduh ya can boga duitna oge tinggal ieu ge can kabayar, can dijual. Kebaraan ieu teh atuh. Buru baik ka maneh mah ieu 10 ribuan hijina, tambah 15.000 ranginang mah. Ini mahal-mahal teuing atuh meni maneh mah ngabatikeun teh. 5.000 we nya 5.000 Atuh Tio maneh teh meni atuh gaceu meni kan urang teh kemaran maneh atuh. Mak nyawe ka kemaran deh kitu. Eueuh di nu dagang mah eueuh bisnis adalah bisnis. Jadi eueuh ngaran duluran eueuh naon. Anggar harga mah sarua jeung batur. Ini dagang teh maneh mah meni teu aneh atuh maneh teh. Kerupuk acung sia teh kembang acung. Kerupuk kembang bangke naon ke atuh sia tujieun kerupuk ku maneh. Bisa boga duit agak jatuh atuh nu malahan cu nya. Mau ka meulin bisa boga duit. Mun nganjuk mah mun bisa nganjuk mah edek we nyokot urang teh. Buat orang imeli lah hiji we nya. Ngumpul-ngumpul we jang lebaran hiji heula tapi na. Heuh bae sok lah hiji oge sok ah nih daripada payu aing mah. Boga duit ukur 20.000 deui atuh meni mahal-mahal teuing maneh mah ngajual ka urang teh 10.000.
Kalau atuh ieu hiji we ieu hungkul engke nungtut we. Lamun ieu kajual mah kurang teh dibeli kabeh jeung maneh-manehan dibawa ka dieu kurang. Meni meni karagok meuli tengan hiji atuh cing loba ye. Meni ame teh beak urang. Ya kece. Alhamdulillah ya Allah. Jazakallah. Ayo nya, nuhun nya nya. Oh, juga tuh cing laris manis. Heeh. Asal. Nilai kan si kucu Kasih aya eunya. Coba tawaran ah. Asal. Nang ning nang asal. Baby saya. Asal kairepuk nang ning nang asoy rangi nang asoy si menang ini sing paadak tuh si Saril paadak dia paadak aing soy si Nah, kerja. Kerja. Ayo mana? oh apa di dia asuhan aing pakaian Sudah aing lain nu dagang kerja. dagang orang kecil ya tinggal bulu-buluan Naon sih kumaha naon ge teh? nang ning nang asoy Anjir, ada kerja. Sabaraha ieu teh? 15.000 ieu mah Nah, mahal-mahal teuing. belas kan mahal iya 5.000 meureun. asyik 5.000 nih Nang ning nang asoy. ini sia kan orang kamu Lu bae atuh pangadagang teh. iya mending atuh ieu 8.000 bae kemaneh mah Nah, di si kece itu oge ceu iis angan 6.000. beda kualitasnya di Chinese mah iya non kulit non teh kulit domba aing mah kulit gajah nah kulit gajah nah mun iya Naon ieu kulit naon? kan apa kulit gajah Mung ani, urang teu beuki ieu, urang mah yang kieu tah. Meunang dianjukeun teh. Amri itu gajah tong kada anjuk atuh mereka kayak pertama kali Nang ning nang asoy. asal Bisa ye asoy ge boy. Sapa? Kece sia meni mahal pisan. marah enak mah dituna kece Ieu mah saeutik, 6.000. mau 6.000 baru kabeh kece nya urang tah ieu mun percaya lah nginang maneh urang goreng kita sadeki teh sadeki tah kece sagar da nyiru aslina tah ieu Heuh, daerah mah nu dagang mah ngomong mah sok. Heuh, dileuwih-leuwih ah. oh kece kan 2 siki Dua we teh mah. kan jangan lebaran 2 siki mesti oge nang ning nang asoy Wih, Nang ning nang asoy. Ya, Cuk. dua wae Dua geus. Lanjut sabareh tapi mah. non Wah, tuh cenah nih salaki urang can ngirim sia teh. Nya, nampi sametan we sabaraha. di sebarang mana duitnya ieu Kapan? nanti saya bayar di hungkulnya yang 16.000 Heeh, tuh gede aya mana ya atuh bae. 16.000 nya Nang ning nang asoy. mana yang lu jeung urang mah ngilu atuh ame urang teu capek Ya asal aya ieuna atuh. ambung harga anyaran aing Nang ning nang asoy. asoy Cuk ka ditu tuh tuh. mana Itu loba jeung. asoy Nang ning nang asoy. asoy asoy
deh atuh sekali deui. Ini kesini. Mundur atuh we. Oh. Nah. Balik, ya. Nih, ukat bisa lu. Kalau launan. Dia tak. Stop dulu. Ah, Apa sih? Dia jangan harap Kak. ah. Tahan atuh lah. Mau nanti ukat Ya bisa. diucapkan maneh mah. Kalau kata kang kita positif. Kok mah tai maneh. Jadi konsepnya kemana? Tahan. Itu saja tuh kan mincar apa? Itu kan can beres iya meni. Haji itu satu meni urang teh capek. Ini kalau hari ini diempel teu. Ai mah meni teh kurang teh ngapoe diempel. Tinggali kerja atuh tinggali ieu blok ieu. Ai mah diwangan 2 orang tapi meni alabatan ieu mah kotor mah teh. Urang nu ge hirup teh kieu-kieu teuing anjing. Kada maneh bawa terasan atuh kerja di kotor kumaha ai maneh. Terus aku nih kadang urang capek. Itu tinggal pembalasan pisan ceuh. Haji sia teh da urang teh capek ke isukan deui atuh hiji-hiji atuh ceuh buru ceuh meni. Ya atuh sapukeun heula sakali deui we. Terus Haji. Digunjur atuh ka ditu sapuna. Siam nih, sok atuh ka ceuh kudu aya gawena ai sia kalau kanyarekat urang. Hiji digunjur sapuna urang ngadaguan di dieu. Sok-sok urang ngadaguan di dieu. Ayo sok-sok atuh meni. Kedul, buku orang tengah aja, ame punang, utangna. Ane udah mulai ada gitu mah. Asai. Aku. Dah penting bener itu ada meureunnan. Asai. Saya ini garasi kerja tidak goreng mana eta dagang naon. Oh, iya udah. Oh. Iya dagang kopi kecil. Sama ranceu eta teh, Cuk. 10.000 jeung 15.000. Iya, 10.000 deh. Atau 10.000 eta mah. Coba lihat tuh cacing, kayak orang beres. Atau bujang lebaran iya. Udah, Cuk, ada muruhan nu kedua mah Korea kurang. Jeung dalam mana? Saya terus, saya teh eueuh sapuna. Di garasi mobil. Aya ngagantung. Eueuh gajah jeung atuh pulang. Aya. Dibalik. Astagfirullahalazim geuceu. Ieu heueuh nya ujah haji karek nyadar tibaliknya. Alas Oh, ya jadi heueuh masa putena teka geuceu. tinggal. Nih, asa arela. Kayak geuceu tibalik ge Sok atuh gaca mulu ini. Bakalan Saya iya pada iya. Kerupuk. Oh, ini. Ari ieu rangkinan sabaraha keuceur? 15.000 bae. Isi sabaraha ieu teh? Sok aja bari 2 atau urang bere hiji. Loba keuceur si naoge ieu mana teh. Nih. 24. Dia mana gogorokan teh non? Nang ning nang asoy. Nang ning nang asoy. Ranginang asoy. Ngajaran orang cek. Aduh berat gen cek. Tuh gaca meni ngedempak eta bulu. Nang ning nang asoy. Pantasnya, Pantas pantas aja bisa geus aja. ada di nang ning asoy. Kerupuk. Pantas cek. Pantas bisa itu ngejual kerupuk eta keus. Cek atuh nerimanya kurang jualan kerupuk. Iya, ima beda, ima Banyak beda. keluar di mobil jualan kerupuk nih asa teu pararantes teh ya. Sok budak ada balian, idak bali moal. Bisa dianjuk teh. Maknya ada anyuk. Iya, atuh da eueuh teh dianjuk kan caci. Urang panganjuk. Urang teh lain teu boga duit keuceu, dibayar ku mana dina kartu kene jeung duitna. Bisa teh, Cek. Ani teu bisa nganyuk ani. Lanjut atuh balik ah nya ari teu bisa nganjuk mana heuting. Atuh geuceung meni mah nya jelema beunghar meni. Teu aya acis nu kes keuceu di aya keuceu lebah da seueur sabenerna mah seueur ngan lebar Emangnya keur naon sarkom di dinya? aing jadi babu di dieu. Asli? Heeh. Nya heueuh keuceu anu boga hutang kumaha atuh. Beres-beres jadi Kumaha atuh maksudna teh bukan hutang. kan sia teh boga hutang.
Teu punah-punah, teu mayar-mayar da ciga belut gini si ieu malah mun ditagih teh leueur. Tah kurang teh sok atuh di dieu cek kurang teh gawe naon we beberes engke kurang dipunahkeun cek kurang teh. Oh gajah teu punah-punah urang geus beberes sabaraha bulan-bulan sia teh. Nikeun bae we da teu balik wae. Ceu tingali beberes kieu tingali. Kan beberes ieu mah atuh. Tunggu ya adek Teu mah. ya dek. Teu atuh. Aku menarik moal. Baik ku caji cuma. Rek beberes. Ku caji memayarkeun buru. Saji beberes sampai urang merek ieu eta. Saji urang masak ieu we geus. Siap gajah atuh niteng teuingan urang oge dua. Pakaya tuh ka cahajieun. Nya maju kala aja. Ieu di cahaji. Ece nuhun nya maju kala. Mana? Caji. Entah dianyukan iya. Teu maca ieu di keranjangna teu namutkan. Astagfirullahaladzim. Ini jelema beunghar teh nya. Ai kanu nganyuk. Beunghar we diulakeun ai teu loba kanu duit. Ai aing pun tangga tubuh kayu dianyukan. Sok kade keluar deui, asa kira teh kan di tukang panto. Kieu tah ai dagang di kampung ieu teh hese. Terbakar dianyuk. Nih kira urang meunanganana teu meuni si Gezi nganyuk. Jeung sartil ku meuli hiji tadi di ditu anggar mah teh geuningan embung can kieu mahal teuing. Emang aing teh mahal teuing kitu mah harga teh. Ceng mau nikah sama laki ah. Wah, halo dang, ini jam sabaraha tinggal dek maghrib. Ieu ane rawat. Ini kalau sangat tinggal jam sabaraha iya teh buka. Sabaraha kita mak. Jam 6 kurang 10. Itu baralik atau marane itu dek buka. Uang di dieu we bukananya. Naon di dieu? Ini mana kesinarangan? Moal nyari mantan uang we. Jangan we kual, wawarkeun ka mah. Saburu ka balik tinggal ini mana narangan sia. Orang akutan. Yuk, kita yuk. Lain di akutan balik ini mana narangan gerak. Pagi ya, puasa mah kudu di imah, bukanna mah pahalana gede. Heeh, sasaran jeung salat cepet. Da ieu ge di imahnya. Imah mana sorangan, mending mah gua atuh. Itu sarkom. Sarkom kita. Di mana wa sopna? Hayu rum, Di mana campur? Ini mana narangan, ini mana? Ya Allah, Robina kayak baru dakin nih. Jadi nawa pada Lain sop itu hidung mana nareangan ya Allah. Nih lu enggak balik terus bisi pucus siang nih. moal da dulur jeung uang mah buka di dieu. Heeh, ayo buka di dieu bebeja heula ka hidung mana jauh. Buk. Bebeja heula madeg buka teh si Uwa Sartil Gede gitu. pisan. Tuh bare bebeja heula. Bebeja heula. Semunah-munah yang buka di dieu cenah. Wonten aing buka daging.